Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang di Samsingkuring Abdul Mukmin. Nah, dia Simkuring bading memberikan pengetahuan mengenai tentang bahasa Sunda atau peribahasa bahasa Sunda. Anu mana peribahasa bahasa Sunda ieu teh loba orang Sunda tapi teu ngerti eta bahasa atau peribahasa Sunda teh sapertos kumaha. Nah, di DG Simkuring menggunakan dua bahasa, nyata bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Yang pertama Kak Celuk Kaun, bahasa Indonesia namanya ya, tapi Kak Celuk Kaun teh nyata terkenal ya, terkenal di mana-mana gitu. Kak Celuk Kaun harus sampai terkenal di mana-mana. Terus salajengna nyata kaciwit kulit kabawa daging. Nah, anu hartosna kaciwit kabawa daging teh nyata orang teboga salah tapi kababawa. Nah, terus salajengna iya aya oke nyata kahieuman bangkong. Nah, nu hartosna kahieuman bangkong ya, lamun cek bahasa Sunda anu simkuring terang kahieuman bangkong teh nyata kahieuman bangkong teh lihat kaya gitu, atau orang ya orang boga barang mewah tapi eta teh katitipan ti batur, jadi seperti mampu padahal mah eta teh barang titipan. Terus oke di dieu aya kai teu kaalis ku angin. Nah, jadi nu hartosna kai teu kaalis ku angin teh naon? Nah, anu hartosna teh setiap orang pasti ngalaman kasusah atau setiap orang pasti mengalami kesusahan. Peribahasa salajengna nyaeta kajen pait tungtung amis gitu nya. Kajen pait tungtung amis anu hartosna teh naon? Tibatan anu akhirna matak susah mending ceritakeun heula naon anu matak pi susaheunana. Lamun cek bahasa Indonesia, daripada akhirnya bikin susah, lebih baik diceritakan dulu di awal apa yang membuat ya itu yang membuat kita susah. Terus peribahasa anu salajengna nyaeta kajen panas tonggong asal tiis beuteung ya, panas tonggong tiis beuteung anu hartosna naon? Kajen capek gawe asal bisa jang dahar eta anu hartosna. Terus salajengna nyaeta nah kalapa bijil ti cukap. Nah, kalapa bijil ti cukap. Nah, anu hartosna kalapa bijil ti cukap teh nah jadi rahasia anu keluar ti dirina gitu nya. Macam bahasa Indonesia mah rahasia keluar dari diri sendiri gitu. Mungkin eta nu tiasa simkuring dipihatur nya engke urang bahas deui ngeunaan tentang anu sejenna. Oke, dari topik video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.